Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Santri mah tilok jauh urusan politik santri mah. Tilok jauh. Wari ge santri mah teh nyaho. Dolar cenah naik 15.000. Atuh ka dolarna ge santri mah pan teh nyaho. Atuh sabodoh. Pokokna teh nyaho we ge santri. Tah ahli sorga mah kos kitu. Siapa deh iraha santri boga dolar atuh teh nya. Masyaallah boga duit 1 juta teh asa dunia milikku. Eta 1 juta. Mun dibere 10 juta geus ngageter lilinieun. Dibere 100 juta modar. Tilok boga duit santri mah. Sedengkeun cak Kangjeng Nabi begitu kaulah ditinggalikeun ka sorga, masyaallah. Anna aktsara ahliha al-fuqara. Mayoritas penduduk sorga adalah santri. Ya Allah, fuqara teh manana santri? Sebab fuqara teh mayoritas santri. Mentak awewe embungan dikawin ku santri. Susah. Je, teh jahoan deuk dibawa ka sorga teh budak. Kawin jeung santri mah di dunia susah, di akhirat wallahu a'lam. Sorga lah. Aduh Gusti Allah bagus. Teh. Pokoknya teh jauhan santri maka dolar timimiti 8, 10, 11, 12, 15, 14, 15 kan ayeuna. Iya tulos teuing. Dek 20.000 gepek teh teuing. Aing mah pokona mah nyaho-nyaho balik kudu aya beti kolot beres. Geus sakitu be santri mah. Balik mau beas we ka dieu. Mau duit beres ngaji deui. Tah tenang jadi santri. Cek bupati lamun kos itu kabeh negara wah bangkrut. Ya dicekel ku sia ge kudu bangkrut. Ayo lawan ku urang. Sia ge nu pinter nyekel negara bangkrut. Emang bangkrut tak urang bangkrut bukan. Pan cenah kieu nya nyahoanan, lain nyahoanan nyaho. Jipan lain teh jipan. Bangkrut min jihatin, maju min jihatin. Tuh santri mah asal geus kitu ngarti tah. Anu lain santri mah teh nyaho. Naon sih min jihatin? Ngaji mentak ge. Ye. Satu sisi kadeuleum maju, di sisi lain mah bangkrut negara. Loba nu marabok bangkrut, teu tanggung jawab ka bupati. Zina bangkrut tan negara ketika dioyak-oyak bacara NTB panut teu zina ge kabagian teu pamalingan ambalaya bangkrut tan negara maju mah eueuh nu mabok eueuh nu judi eueuh nu zina TV tayanganna marhaba kabeh stel isuk-isuk martaba marhaba lohor marhaba paling maraca Quran cek aji pendit teh tutup TV resep aing mah geus kitu naon marhaba deui Gusti eta baju kakarek aduh nah kula mah teh nyaho ge loba jelema manggulan TV. Jelema manggulan TV loba amat teu kamarana sih. Nu TV, nu tarigu, nu macem-macem bae. Cenah eta. Keur dibeuleuman. Dibeuleuman sih di bawahan. Wallahu alam. Tah ternyata oregana di bawaan. Tah eta harta nu di bawaan pada waktu harita. Eta bakal lain ti ahli haram. Penduduk Indonesia mah
nah temerangan ka urangna aju dibawaan ka imah masing-masing eta mah jadi hutang maling da mangaran kudu diantar-antarkeun deui awas dah nu maling TV nu maling piring nu maling gelas tampung di Haji Pendi waktu moal datang gak ditu sarua pamalingan teh mah ta eta lain gonimah tama kos itu mah minimal orang minta hampura ka Cina waduh Cina kiai tuh kumaha minta hampurana iya tuh hirup kene nganana kok ya waktu kemarin dardirdor itu apa itu dardirdor kemarin waktu mau reformasi kan pada dibakari dia saya salah satu orang yang ngambil TV mohon maaf ya minta ampun utang lu emang gua dapat ngambil dari kakek gua dapat beli berapa lu ngambilnya ada 10 lu banyak ternyata ngambilnya eta kan berat kayak di akhirat Masya Allah gejolak politik batuk teka harti kurang jaya kitaban pan politik urang politik teta urang mangan sakadar jadi korban politik komo kiai makan teh nyawana naon ngan sakadar jadi kuda doang keur meujeunna diteudeunnan oles ciahar beres politikna nyapluan sorangan sia ka ditu ngubrus ya tah ulah sok jadi kos kitu geus ambalayah kiai korban politik Masya Allah eta cenah kuaripan kiai anu jadi wakilna termasuk bapana korban teh mah iya kiai eta nyana onam teman sakola kiai modern kemudian jadi tim sukses meujeunna tapi kiai salah papan sakola asad ge henteu bayaran aja bayar kusuluh sarua jeung Haji Pendi mantak ngitung 18 kali 18 teh nyaho nya mah teu kumaha sugihna tuh tah itu menjana mah emang meujeunna pesantren sakolana di pesantren anu terus ke Al Azhar terus ke Turkiye itu emang meujeunna eta bata terus jadi tim sukses atuh meujeunna sekalipun nya calon DPR calon bupati emang parantina janang sakola Aisyah sapira ngadabang di pondok masa nyeun utawi iku jadi DPR bangkrut negara nanti cenah kudu jadi tim dong eta lah korban politik nu mentek kula ngomong kitu teh ieu nu nyekelan agama teh airain pesantren salafiyah mah atuh sahaju pesantren salafiyahna ansrup kanu kos kitu ieu agama terbengkalai geus puguh dicekel ku kiai anu di pesantren modern mah geus teu murni agama teh lantaran lengkahna teh geus lain agamanya namangan sakarang administrasi asup kadinya dengan sakadar tuh ieu nyekelan murni ge agama dicekal ku pesantren salaf nu tadina teh sakarola meujeunna lah ngan sakadar rukun wudu rukun beda dipagahan ku kiai pesantren salafiyah rukun wudu jeung ku pesantren modern rukun wudu keneh nancep ka jero hatena nu beda rukun wuduna mah akur bae mun cakian ya akur ditu gendep di aing 7 tuh cek aing ge beda akur ngan nancep ka jero hatena sebab naon unsurna nu beda pesantren salafiyah mah di tunangaranna dibayar embung di alam embung di cawad embung naon tuh kada fokus gitu beta nya nama pan menang teu dibayar tah bedana sapos kitu entek nancem ka jarat sok bayangkeun na ngaji di kiai pesantren salafiyah mah
maju inget baik, masya Allah. Tapi nanging di pesantren modern poho tereh ka pohona. Pesantren salah pohon Atuh cacak-cacak pesantren salah poho atuh komo disia. Beda lah. Cenah kieu masuk agul gitu. Lain agul. Ikir agul itu agul. Seperti eta lah. Sebab lawan ikhlasna anu beda. Pokoknya dihitung ku tahap ikhlas. Kula lamun nyaritakeun dongeng-dongeng bapakna nu masantren anak ka pesantren Salapiyah. Daerah Ciledug, nu daerah gitu Kembangan, anu Mararah. Anakna nu hiji mah di pesantren Salapiyah, nu hiji di pesantren modern geus kaluar. Dongeng ka kula. Pesantren Salapiyah mah begitu datang ka imam ditah jadi imam, daekeun. Tegep deh. Mantep jasa. Jadi imam lagi salah-salah ge wajar lah. Itu di pesantren modern betul daekeun taraweh acan. Dia cerita taraweh. Ban marah. Masya Allah. Si ieu ngadereus daekeun jadi imam ieu mah taraweh kitu daekeun salat ke hampir dibabukan ku bapana. Cek di pesantren modern meneran kadinya deuleu tuh nu berhasil. Berhasil mana coba? Nu ibadah. Eta cenah nyieun sakola, heuh kadinya mah ngajurus. Jurusan anak kadinya mentek kula bakeur cerita jurusan. Di pesantren modern calon DPR wajar, tim sukses wajar. Kiai Salap mah ora wajar ge widih. Lah iya ge, ora ana jurusane. Wis so permen. Lah wis khususon pesantren Salap jurusane ning surga iku idi. Mengkonon cenah mah. Cenah mah ora diajak deui. Melu dan taleni we ora apa-apa. Dan gusur. Nah, ieu mah keur carita harta menang nyokot ti ahlil harab secara paksa gonimah. Lamun tadi bahasana teh bahasa peperangan. Kumaha lamun dicokot dak ku perorangan saurang nu nyokotna wa kana ma akhadahu wahidun. Termasuk ghanimah kene harta anu dicokot. Saurang nu nyokotna teh saurang ti kafir harobi, ti kafir ahli harobi kufar nu nyokotna saurang. Atuh ghanimah bae sarua bae. Aw jamuna tawalobaan min daril harab. Di negara harab, di desa harab bisarikotin kalawan nyol atuh sarua bae. Okos dongeng dina Bukhari teh. Kangjeng kedatangan tamu kemudian nyaritakeun tentang Islam. Baan aya meureun sekitar 10-an maju kadeleuna bangun bagus arasup Islam. Terasup Islam kemudian manehanana cicing di Madinah teh teu kerasan. Terus bebeja ka Kangjeng kami mah teu betah di Madinah teh lantaran cuacana nu berbeda. Kami mah ahli lain ahli, kami mah ahli tani lain ahli ngangon lain ahli perah garering entek cek Kangjeng Nabi gatuh erek kaluar bati Madinah oh basalah urusan muryang cek Kangjeng Nabi gerokeun tah si anu tukang ngangon onta Kangjeng Nabi bawa ieu onta nu keur meujeuhna malalangkar jang obat ngobatan manehanana sok bawa di luar Madinah
nyana mercai susu ontakna bahkan ala kadar jang obat jeung cai kieu diinum mur yang panas mun nginum cai susu onta jager terus diinum jag Masya Allah ternyata nyana malalurta geus murtad pengangona dibunuh sanesna dibunuh kemudian onta kangjengna dipal. Ya Allah, ya jahatna luar biasa. Salah satu sahabat ngadenge berita, kangjeng ge termasuk ngadenge berita. Susul. Disusul ku saurang dipanah, beunang capai. Sageusna pae salah saurang nu sejen maka dihirup kene. Bawa ke kangjeng Nabi ka dibawa. Sageusna dibawa dibunuh hartana dicokot gonimah satu eta gonimah we tetep kedua nu kabur ti kangjeng Nabi murtad susul beunang cokot hartana jadi gonimah sababaraha qabilah anu kaluar tina Islam dicokot hartana jadi gonimah baik ku saurang dicokotna maupun ku loba gonimah. Nah, eta aya aturanana di negara Islam mah di hukum Islam. Di urang mah lantaran lain hukum syariat teu apal urusan pergonimaan. Nyahona urang mah pajak, nyahona urang mah aya dana sosial. Tina haji bae ge urang mah teh teu nyaho kuari geus aya sabaraha triliun teu nyaho. Di zaman Pak Harto bae ulah zaman baheula teuing zaman Pak Harto. Saurang sabaraha duit per hulu kuari geus sabaraha puluh tahun ka dieuna Masya Allah kadi kuari keur carita 200.000 bae nu munggah haji saurangna keur carita 2 juta bae dicokot per hulu kalikeun ta per tahun sabaraha kalikeun ta per tahun sabaraha cepet atuh ayo sia duit sia lain pan tuh kan 200.000 manusia nu munggah haji keur dihitung leutikna saurangna dicokot 2 juta berarti 2 kali 2 4 tahun eta so kan eta satahun encan di zaman Pak Harto kadi di SBA beda tangga di sabaraha sabaraha ka mana ta duit eta Masya Allah ieu keur carita duit-duit kosep loh kayak nyaho bae cenah kiai lain hayang nyaho lain hayang nyaho geus nyaho wih orang masyarakat ge wis kuninga ge wis weruh woi ada kawana tah badak depag kikieuan di hareupeun urang teh ya woi bupati pake kenong dan lain sebagainya tah duit eta bae geus sia jangka neraka meujeun ji ka mana ngaleos nang aleos kamana ya Allah mejina jang ke neraka mah teh encan pajak dan tah urang lamun ngitung-ngitung kos kitu tuh ngitung kos loba dana-dana siluman anu nyilum tah eta Masya Allah emang kiai hayang bisa numbung aing kebagian atuh hayang balah lumayan atuh aing di sisi neraka teu hanai aing duit kos kitu jang naon aing sugih duit aing triliunan atuh lamun hayang nyaho duit di bank ampualaya nu saha nah ieu mah keur carita nu mantak ngaji teh pan supaya nganyahokeun kasalahan. Abe urang nyadar aing ngaji teu nganyahokeun kasalahan makan moal nyadar-nyadar. Urang jadi polisi ulah bagus bae anu dicaritakeun ngaji abe nyaho kasalahan polisi jang nyadar ja agama nama sarua Islam di akhirat jadi beuleuh nya ge kekerepekan sarua. Kuarinya na tratri engke masih ada sate sia maksudnya ngaji abeh nyaho aing di mana kesalahan anak jang introspeksi tobat
lamun teu nyaho-nyaho tuh moal tobat-tobat mentek lamun kuari nagara teh dibejaan kasalahanana atunya na tiis di dunia nah jeung kiaina engke bakalna ka neraka sarua kos kudoli sebab teu pernah mere beja nya tuh ai kula mapan gitu ku malaikat deui seret aya naon malaikat kunaon teu pernah nyaritakeun kesalahan-kesalahan di negara minimal di kabupaten we malaikat orang ngaji ya lah wis den tuturakeun niku mah ora weru sira mah cek malaikat itu bahasa apa sih iku Arab kejajaden niku aya tulisan oh minimal nyaritakeun urang kasalahanana tuh engke kan jahe ieu aing loba kasalahan ari dicaritakeun bagus-bagus sabae mah atuh teu nyaho nya jang tobatna belah mah mentek areureun jadi pamarentah teh osok kaju careuri kiai cenah kula ieu neuk ngaji bae emang kakarak wae keur ieu geus batu kaburu cenah kula sibuk adena ge panjang umur sia juk wari gaji cenah kula loba jasa kasalahan waktu kerja di PNS coba jelaskeun ku sia naon kasalahan-kasalahan oh dijelaskeun anu wari ceurik bae aya tobat geus eureun jadi PNS na sia mah keur ieu jadi PNS untuk wari mah korupsi ge teu bisa jaga eureun ajo bener tan teh cenah tobatna wallahu alam geus kitu malah tanyakan ke malaikat itu bener ente si tobatna itu cenah kieu lah sok galalaga itu aing iman galalaga ngan ngaheureyan dong geus ya tuh ditarima bae tobat mah asal beneran tuh urang nyaritakeun kesalahan TNI kula nyaho ya lamun dicaritakeun kesalahan dari korupsi da maksudnya nyaho insyaallah nyaho make jasa nyaho jasa teh ulah hajur terlena nu mentak ngararaji teh mantak ngajina ulah jeung sabangsa mentak lamun ngaji di kiai partai moal nyaritakeun kasalahanan geus salah bangunan teh salah ya kiaina ge saralah teh nyaritakeun kasalahan kan ai kos kieu mah ngaji urang nyaritakeun lah cenah minggu hareup aing moal ngaji itu sanu nitah kuari balik sia nangtung kanyawan dia buku sekabeh itu isin mah sia guys ieu pelema mana sih ngajin sebenarnya wa kadza ma akhadahu wahidun harta dicokot min daril harabi ku saurang gonimah bae awajamun harta dicokot koloban min daril harabi bisa rikotin atus sarwa goni mah baik aujida atawa kapangi harta teh kahayati lukototi tingkahna seperti tingkah lukoto titimuan urang lamun keur lempang di negara urang kemudian mangi dompet urang dicokot ka dompet teh pan eta teh lain aja jadi milik nu kos kitu teh kan kudu disalabarkeun di pasar urang mah geus sapeker saudara-saudara sekalian siapa yang hilang dompet aya awewe dompet saya hilang dompetnya bentuknya apa merah ya iya ceknya hilang bungkusnya doang dompetnya mah ada lu bener atuh sih tah dompet ulah dibejaan ukuran gede letikna komosina warnana engke nyana lamun geus aya kara maksudnya geus aya saya hilang dompetnya besar apa kecil warnanya apa gitu kan antara mana dan mana perkirakan itu kalau jelas